Berat. Bisa nyeresep daging tuh. Yang rendang, bisa orang gagal terus. Rendang? Rendang daging, rendang. Atuh kecil anjir rendang. Nah bisa gitu nya. Bisa atuh. Anjir rendang mah kecil. Ya. Dia boga duit 50. Ayah 40.000 mana? Ah, cukup. Anjirnya rendang mah 50 oke. Terus kumaha? Aiji ya. Daekeun ya carana ya daekeun. Heeh, nah ide ngekeun sateunaha. Ngekeun. Bener daekeun. Astagfirullah. Pasang cili eta. Astagfirullah. Ieu teh melenge, berat melenge. Nah sateh. Oh cili terus sugan teh Ceuli. Lain lemer lain sateh ceuli. Oh, sok daekeun ka hiji. Starter motor. Heeh. Kedua, ini ke rumah makan Padang. Terus? Katiluna pesan renang anjing. Terus? Opatna bayar. Berat atuh amal nyakeun ka maneh moal ai. Eta mah tinggal meuli urang sorangan atuh nah kudu nanyakeun ka didinya urang mah. Ai naon repag-repag deui cenah tuh. Sudah teuing. Cenah tadi hayang renang cenah. Di dinya ai di bejaan. Atuh eta mah sarojeng titah meuli ka warung nasi. Nah, cira-cira teh. Geus atuh kudu nanyakeun ka didinya urang mah rudet pisan ah.